300.000 mending pakai meli beas. Lamun dijual 400 mah pasti payu ya nyi. Cuang bisnis. Cicing akan ngerek beli para bulan nya. Nya. Kada ya. Manuk mahal. Manuk-manuk dibelian ari beas teu gableg nya ti purak. Kenaon deh nyi gegeran dulu wae. Tah si Akang ngadon meli manuk. Mending dibelikan ngana beas daripada pakai meli manuk mah. Wah, euy. Halus manuk namanya euy. Beli we aku abi 300. Nu bener, Jang. Atuh sok, Jang. Bener ka Cida nyi, ku abi di kesan ayeuna ya 300.000 lamun dibikeun 300 mah. Heeh. Lah. Sok, Jang. Ci, 2, 3. Yo, jadi nya. Jang, Jung bawa Jung. Dibawa ieu ayeuna. Nuhun nyi. Jang. Lah,